Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka-5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga anu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka-5 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung tes. Pikeun sajongjongan mah Barda jeung Nyimas Banuwati, dua makhluk anu beda alam. Harita ngareluk tungkul taya nu nyowara ngan ukur juru mata we anu silih reret sakapeung silih palengpeng ku kelet masing-masing. Hatena pada ngagedur ku Duriat anu keur memejeuna mekar. Dina kayan keur kitu teu kanyahoan ti tukangeunana aya sora nu ngadehem rada tarik anu mata kagurubug ka eta dua nonoman anu keur anteng parerende. Atuh Barda gancang ngejat ngajauhan. Nya kitu deui Nyimas Banuwati anu guragiru pindah diukna. Barda tungkul dirina ngarasa era anu lain bobohongan, diserikna gadoge antal kana dada. Tepati lila eta nu ngadehem nu tayalian Kiai Nur Alif nyampeurkeun anu geus sagedang dan make setelan gamis bodas jeung sorban hezo. Kulantarna waktu geus ngong adan asar. Harta Kiai Nur Alif ngomong ka Barda, "Barda, geura bebersih heula jang, urang salat berjamaah jeung aman. Nyai hidup oge sarua, ulah kajongjonan teuing, kena-kena Barda geus datang, aluksi geura susuci." Cek Mama Kiai Nur Alif, anu omonganana mah tak ngajadikeun beureumna paroman beungeut Nyimas Banuwati.
gancangna carita waktu Isya geus kaliwat. Di langit bentang-bentang baranang pating karetip pating gurila. Langit bengras tedeng tay aling-aling. Nya kitu bulan anu nembongan, cahayana anu bodas bersih mawa tentrem kana hate, dipapaes ku suara cai anu nyerelek tina pancuran anu herang ngagenyas caina, ngocor kana balong anu luhureunana aya pendopo anu dipake ku Barda jeung Kiai Nur Alip ngobrol. Harita kadenge Kiai Nur Alip keur cacarita, Barda amarek tumanya kahidap, kumaha karasana sanggeus balik nyepi di Curug Cikareteg, naon bebenangan hidup nah geus cukup atawa acan mun hidup balik ke alam manusia. Cek Kiai Nur Alip bari neuteup antep ka Barda. Samemehna Barda teu langsung nembala, manehna ngadonluk tungkul. Nah hatena bet asa berat mun umpamana nyebut geus cukup, kutinang tu manehna kudu balik di alam jin. Berat lain ku perkara datang kalemburna anu geus teu boga nanaon jeung geus teu boga sasaha. Da eta mah geus biasa hirup sangsara manehna. Tapi anu jadi kaberat pikeun Barda nyaeta ninggalkeun Nyimas Banuwati. Hatena hariwang bisi Nyimas Banuwati ka gegeringan. Pan geus puguh Nyimas Banuwati nyarita tadi sarengsena salat maghrib mikeun kertas anu eusina nyaram Barda mulang deui ka alam manusia. Barda daek teu daek kudu jujur kana kayaan, sok sanajan hatena kacidep beratna mun ninggalkeun Banuwati. Ama pami disebatkeun cekap mah abdi teh panginten hoyong keneh nimba pangartos di ieu majelis. Mung alhamdulillah ku abdi katampi pisan wejangan sareng elmu ti ama anu sakieu seueurna ama. Ngadenge caritan Barda kitu, Kiai Nur Alip ngagelenyuk. Kataji ku caritaan Barda anu malapah gedang, manehna lain teu surti kana eusi hate Barda anu berat ninggalkeun anu jadi anakna. Tapi kapan Barda teh sasatna nyiar elmu teh sangkan bisa jadi cukang lantaran mere pitulung ka jalma-jalma anu katandasa jeung katindes di alam manusia. Kajaba teh eta Barda boga tugas pribadi keur naklukkeun Ki Jantra dedengkot garong sangkan bisa membalik pikir. Barda ama kacida sugemana hidup ayeuna geus leuwih dewasa dina bab elmu jeung pamadegan. Keun perkara Banuwati mah kuama oge da moal kasahakeun. Ayeuna anggur si laksanakeun we heula tugas hidup sorangan. Ulah hariwang engke oge bakal panggih deui jeung Banuwati mah Barda. Kitu harita Kiai Nur Alip mamatahan Barda. Jeung mani aya dua kalina nyinggung masalah Banuwati. Anu matak ngajadikeun Barda era da ngarasa katohian eusi hatena. Mangga ama tepindo damel kalayan laksa ketik kabingahan wejangan ti ama katampi pisan ku deui abdi ama sareng nedapi doana we mugia dilancarkeun sagala pamaksana sareng ngawitan dinten enjing mah panginten abdi saja amit mundur we di ieu alam ama. Heug Barda wama didoakeun pisan hidup sing mulus rahayu berkah salamet. Ayeuna mah jung gerah sare heula bari ka ade poho salat sunah sangkan isuk-isuk awak seger. Ya rahmukallah ya hadikumullah.
Geus kitu mah harita Barda jeung Kiai Nur Alif masing-masing asup ka anggona. Sedangkan harita Barda nalika geus nepi ka anggon teu langsung sare. Ngan ukur ngagoledag we naluhur dipan bari matana neuteuk ka langit kamar. Pikiran jeung hatena keur tengah hiji kulantaran hatena keukeuh berat ka Banuwati. Ari pikiranana ngalayang ka lemburna. Nya kitu deui Nyimas Banuwati anu keur aya di enggona ngadon guling gasahan. Sarena teu tibra sakitu geus ngarengkol ge. Komo nang karak mah Barda asa aya di luhureunna. Nepi ka dur subuh dua nonoman ieu teu bisa meremkeun mata sakrajep-krajep acan. Anu akhirna masing-masing ka masjid rek salat subuh berjamaah. Nitih wanci nu mustari nincak mangsa anu sampurna. Poe anu geus ditangtukeun akhirna kasora. Isuk-isuk panon poe teu jiga biasana nembongkeun diri ku cahayana. Malah mah mega bodas atutupan ku mega hideung nu ngadingding kelir. Nya kitu deui manuk-manuk rehe comrek simpek jiga nu keur ilu sedih. Nyimas Banuwati teu kuat nahan cipanona anu murubut masakan pipina nu akhirna sumegruk nyuuh dina lahunan dina luhureun dada Barda nepi ka ngabaseuhan bajuna. Barda ngan ukur bisa ngaharuk bari narik napas beurah. Nginghakna Nyimas Banuwati dibarengan ku sorana nu semu peurah. Kang, kunaon atuh betega bade ngantunkeun abdi. Pan abdi teh tos nyarios di kamari mula ka akang ngalangkungan serah. Hapunten Nyai, sanes akang tega. Kapanan akang teh seur keneh urusan anu kedah direngsekeun. Insyaallah akang pasti ka dieu deui pamitos sadayana rengse Nyai. Barda ngalalemuh hate Banuwati. Tapi keur anu dilemunna mah kalakah beuki pageuh nangkeupna. Abdi hoyong ngiring atuh Kang. Cik Nyimas Banuwati mani pikarunyaeun pisan katempona ku Barda. Tapi dalah dikumaha dan Nyimas Banuwati mah moal bisa kawas manusia biasa. Harita Barda ngusapan sirah Nyimas Banuwati kalawan pinuh ku rasa kanya. Nusa terus ngaharewos. Nyai anu geulis aman ningalikeun ka urang. Wayahna akang kedah enggal ngabujeng ayeuna pisan. Akang janji moal rek lami-lami aya di alam akang. Nyimas Banuwati ngoleset ngalepaskeun rangkulanana. Sedengkeun Barda neuteup taleb kana rarai Banuwati anu geulis lieur widadari anu nembe turun ti kahyangan. Tepati lila sanggeus amitan ka Kiai Nur Alif. Barda nyempetkeun diri nyium tarang Nyimas Banuwati dina kayan Kiai Nur Alif keur nukangan. Sajongjongan mah Nyimas Banuwati rasa anana asa ngalayang dina hatena nyaliara rasa bagja jeung kasuka nu taya papadana. Ngubaran saeutik hatena anu kalimpudan ku katunggaraan. Jorelat jeung ngeles. Ngan sajorelat Barda geus ngacorelat laju ngiles tina teutepan ngeblesat nembus batas alam gaib. Cag kayaan di alam jin di alamna Nyimas Banuwati urang tinggal kacaritakeun di lembur Karanggali nyaeta lembur tempat dumuk matuhna Barda. Teu karasa harita teh geus 7 tahun lilana Barda ninggalkeun anu jadi lemburna. Sok sanajan di negeri jin mah ngan ukur 7 poe 7 peuting karasana.
tapi mungguhing beda alam geus tinangtu loba perbedaanana. Karanggali anu baheulana tetela geus salin karanggali anu baheula beda jeung ayeuna. Tetela geus salin rupa jadi hiji padepokan anu diluluguan ku hiji jawara kolot anu katelah Ki Jantra. Saurang jawara jeung gegedug rampok anu kacidep pengisna tajem turut talangnas. Malah mah Karanggali geus diganti ngaranna jadi Padepokan Harupat 7 anu tulisanana ngajenggleng naluhureun gapura anu rek asup ka lembur. Eta Ki Jantra teh anu ngalantarankeun Badra Tunggara sabab indung bapa kula wargana kabeh binasa dirogahala ku Ki Jantra. Paguron Harupat 7 anu diluluguan ku Ki Jantra kiwari geus kawentar kamana-mana pamorna kakoncara kajana pria ngan hanjakal pamorna lain pamor hade. Loba jalema nu kagigis jeung ngaroncod tuur mun hiji mangsa ngadenge ngaran eta paguron. Kusabab lain sakali dua kali para anak buah Ki Jantra nyeun kaributan kariweuhan ngarogahala kahormatan kaum Hawa di unggal tempat di unggal madhab. Barda hari tengah aja datangna ka lembur Karanggali tibeh kulonen lembur anu maksudna arek ngembang heula ka makam anu jadi kolot jeung adina. Ngan nalika nepi kadinya manehna kacida ngagebegna sanggeus nepi ka eta tempat anu geus robah. Tempat anu baheula asana teh geuning. Tempat anu baheula astana teh geuning ayeuna mah robah wujud jadi rame jadi tempat pangaduan hayam. Baheula pamakaman ayeuna tempat pangaduan aya oge pakalangan tempat tarung jeung tarohan. Barda ngusap beungeut jeung istighbar meuni sabaraha kali dirina asa teu percaya kana tetenjoranna sorangan. Astagfirullahalazim. Nah bener kitu ieu teh. Beuh nakamaranakeun makam anu aya di dieu diparindahkeun ka mana? Jeung pagawean saha ieu atuh anu geus ngarobah makam jadi tempat ngadu hayam jeung ngadu jago. Barda ngagerendeng ngomong sorangan bari gogodeg matana nitenan kasabudereun eta tempat jeung nitenan jalema nu aya di eta tempat. Tapi waleh sanggeus disidik-sidik eueuh saurang oge anu dipikawawuh. Keur kitu basa lengkah Barda nepi ka hareupeun hiji warung anu rame ku para nonoman lalaki jeung awewe. Tonggongna harita anu noel ku saurang awewe anu make kabaya jeung samping lereng anu geus katambalan. Warugana nu geus kolot semu bongkok neuteub seukeut ka Barda meuni imeut. Teu pati lila eta awewe teh narik Barda ka tempat anu rada jauh ti karamean. Anu saterusna eta awewe kolot teh nanya ka Barda, "Ari ieu teh Barda atawa sanes punten bisi bibi lepat?" Barda nyidik-nyidik jeung nginget-nginget ka eta awewe kolot. Punten ari ieu teh Bi Emah atanapi sanes kitu?" Cek Barda rada asa-asa bisi salah jawab. "Leres bibi teh Bi Emah. Aduh Gusti Barda, alhamdulillah hidup panjang kene umur. Asugan bibi mah ujang teh geus tilar dunia geuning aya kene di kieuna geuning." Cek Bi Emah bari rawah riwih rembai ku cimata. Hapunten Bi, tadi mah
asa teu katawis bibi ku abdi teh. Nah kunaon atuh bi geuning janten kieu ieu astana saha anu geus ngarobihna bi. Cek Barda bari gancang nyolongkrong ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka Bi Emah. Bi Emah nempas bari semu ngaharewos. Panjang caritana, panjang pisan jang caritana teh. Ayeuna mah leuwih hade hayu urang ka saung bibi lan hampura bibi oge ayeuna mah teu cicing deui di lembur. Hor, nah di mana kitu bibi ayeuna Cilinggi? Itu di ditu, di sisi leuweung tutupan. Barang ngadenge omongan Bi Emah gitu, Barda kacidaherana. Kusabab kapan Bi Emah teh di lembur nama kaasup jalma beunghar anu loba harta, malah mah ingon-ingon age sarupaning sapi jeung domba nepi ka diarurus ku batur. Kari-kari ayeuna Bi Emah imahna ngan nyaung di sisi leuweung. Tangtuna ngajadikeun tanda tanya pikeun Barda. Keur kitu nalika Barda jeung Bi Emah arek oge arek ngalengkah. Ti hareupeun ujug-ujug aya dua jalma anu pangawakanana jarangkung gede, make pakaian pangsi sing sarua hideung. Na cangkengna katempo nyoren bedog panjang, jebak gede ngecegak di jang jalaneunana. Beungeut dua jalma anu sangar jeung matana anu molotot mencrong ka Bi Emah jeung ka Barda. Teu lila salah saurang tinu duaan nanya ka Bi Emah bari nyentak. Emah, si laing can setor euy poe ieu. Wayahna jadi dobel kusabab geus liwat waktu dulu Emah. Bi Emah kayanana meunipi kawatir tuurna ngaroroncot. Ngomong arep-arep nu antukna kadeprak emok bakat kusoa. Nah kalangan depak Emah keluarkeun tah duit si laing can setor keamanan karewek geuleuh. Teu kata jalma meniti poporongos jeung molot. Hampura Ki Jawir, hampura ukuring can menang duit kita tadi. Loba jalma oge ngadon ngarobrol wungkul teu dalahar jeung jaraja. Wah, muntung ngawadul sia. Hayang dipodaran ku aing dia. Eta jalma nu katelah Ki Jawir kacida ambakna ngan hiuk we sukuna nyeleber rek najong gado Bi Emah anu keur andeprak emok. Bi Emah mending ngacerit basa nampoda palsu ku Ki Jawir anu saeutik deui rek ngahancak kana gadona. Tapi semprak geus suku Ki Jawir sakilat aya anu nepak. Carigeung Ki Jawir ngacarigeung ka tukang. Sukuna karasa sing sileumeun, matana beuki buncelik ambek barang nempo ka Barda anu geus ngacegah hareupeunana. Kurang ajar sia. Nah saha si laing geus bosen hirup beunannya pewanianan ilu biung ka urusan dewek. Cek Ki Jawir meuli polotot matana. Barda ngan ukur seuri leutik bari pok nembalan. Kisanak ulah kitu sing boga rarasaan jadi jelema mah. Komo ieu ka pangkat awewe geus kolot deh. Aluksi berean ulah diperes juga gitu sing sadar atuh. Walah ngebacot sia rek pematahan di mematahan ngojai kamari di podaran sia ku aing. Ki Jawir kacida ambekna nusa terusna mere isyarat ka baladna sangkan ngiluna rajang ka Barda. Harita Ki Jawir luncat bari nyabetkeun bedaukna narajang ngarah kana beung Barda. Nya kitu deui balad-baladna nu saurang narajang ngalas suku Barda. Curela ceuleng sewu kieu. Dua bedog anu perahna dicekal katempo pating kurilap nyeleber pating kolepat jiga angin ngalingkung awak Barda. Terang bedog Ki Jawir kalah diadu jeung bedog baladna. Awakna marental kabawa ku tanagana sorangan. Harita Ki Jawir kacida kaget
sabab barda geus eueuh dina tempatna. Matana harita ngulincer nyitenan ka sabudereun eta tempat. Nalika geus lurat leret itu ka dieu ana breh teh katempo barda kercang gelek bari sidengdang dina luhureun hateup warung BM. Sajongjongan mah Ki Jawir jeung baladna ngahulang bari silih rere dirina teu nyangka musuhna luhur elmuna. Sabenerna harita kene oge kawanina geus murengkeun tapi dalah dikumaha lamun mundur wiwirang di kolong cata. Ki Jawir ngagorowo, ulah jumawa sia aing can ele deuleu beujeu. Sanggeus ngomong kitu Ki Jawir nyilangkeun dua leungeunna luhureun dada terus nyalurkeun tanaga jerona. Nu saterusna Ki Jawir ngagorowo bari ngadorongkeun dua dampal leungeunna di parangan ku serangan baladna. Fusus ngadadak harita puluhan harupat anu paranjang anu ngandung racun pating belesat narajang ka barda. Sakilat barda jujuralitan di luhur leungeunna pakupis nakisan puluhan harupat. Harita badan barda kokolebatan kaunggal madahan. Gerakan barda kacida lincahna sedangkan Ki Jawir jeung baladna begetna ujug-ujug pias kulantaran barda geus aya deui tukangeunana bari ngasongkeun puluhan harupat anu dikepeulna. Curela ceuleng kap sak sok geus kieu rek kumaha geus rek kumaha cek barda bari neueulkeun tungtung harupat kana beuheung balad kaki kana beuheung Ki Jawir jeung baladna. Daek teu daek Ki Jawir ngaleper nya kitu deui baladna anu langsung ngadeprek sedangkeun anu lalajo mah kabeh oge gogodeg nempo kasaktian barda anu bisa ngelehkeun Ki Jawir. Si jawara di eta tempat sakabeh jalma nu nyakseni teu nyangka Ki Jawir bisa dielehkeun kungan saukur 2 jurus bari jeung tenimbulkeun tah. Nempok Ki Jawir jeung baladna geus ngadeprek barda nyamperkeun ka BM anu masih keneh andiper anu saterusna BM disangkeh di bawah leumpah. Puluhan pasang mata neuteuk barda bari jiga mere jalan bari kabeh nyisi mere jalan. Saurang oge eueuh nuanian ngomong komo deui ari ngahalangan jalanan. Nah hatena sewang-sewangan muji kana kahadean hate barda anu teu nepi ka nandasa Ki Jawir jeung Ki Jarwo. Sedangkeun barda terus leumpang mawa BM rek dianterkeun ka imahna anu aya di sisi leuweung tutupan. Tapi nalika barda ngaleos no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seet wadia bala ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.